anu iman. Iman mah di dunia dipasihan, di akhirat oge dipasihan. Sodako unggul eta teh sadayana pahala ibadah. Salat teh ibu pahala teh dunia akhirat. Kade ulahnya ka di akhirat unggul. Saum teh di akhirat dunia jeung akhirat pahalana teh. Zakat teh dunia jeung akhirat. Haji teh dunia jeung akhirat. Ngan urang sok padupa nyangka pahala teh di akhirat unggul, di dunia ge dipasihan. Jadi kabeh mah teu mere Gus teh duitna da lain duit. Dan urang mah nyeung ka pahalanan duit we duit da urang mah hatena eta duit. Paninggalna geus kana paninggalna kana duit. Ari urang dibere kasehatan teh sanes sisi ti Gusti Allah teh. Daldang ibadah. Abdi gaduh rerencangan tabrakan. Pedah tanes tabrakan alit kasrempet ku beca. Mungkin kapotong curugna teh cingirna teh. Da langsung dilebatan ka rumah sakit. Diamputasi potong ayeuna teh. Cingirna teh sakedik ieu sakit. Dilongok ku abdi ku naon eta cingir diamputasi tosep sabaraha cenah eta teh tosep 65 juta. Cek abdi teh sirungan deui eta sirungan deui cingir. Moal bari moal sirungan deui eta cingir teh. 65 juta. Hoyong ibu gaduh atos 65 juta. Tapi cingir teh aya. Sama eta nikmat Gusti Allah sehat teh. Khairad dunya wal akhirah. Nyaose eta teh kasayang ka urang. Urang masih kene nyaose batur mah teu nyaose sibuk. Urang masih kene tiasa nonton, urang masih kene tiasa hiburan, urang masih tiasa kapangaosan, urang masih nyelang waktu ninggal murang kali gitu nya. Anu tiasa ngobrol nu janten carogena teu sakedik jalmi anu teu tiasa ngobrol jeung carogena. Pan urang mah poe tinggal moal dinten ninggal caroge urang. Aya jalmi nu teu tiasa engkewe peuting. Wongi hukul dina dinten yang teu ninggal carogena enyi wongi kaburu tunu, enyi kaburu gawe, teu ningali saminggu sakali ningali carogena teh. Uyuhan eta teh. Ta eta teh khairad dunya wal akhirah. Kasayan dunya jeung akhirat. Pikeun urang umat Islam mah dunya dipasihan, akhirat oge dipasihan. Ada orang kafir dunia hukul. Ngan lamun eta orang kafir teh lebet Islam, pahala ibadahna teh ku Allah dilipasikeun. Nuju kafirna eta jalmi teh sedekah da seueur kitu nya. Bangun pasantren, bangun masjid, kan seueur orang kafir mantosan oge kitu. Lebet teh Islam, tah eta teh pahala dipasikeun ka Gusti Allah. Ka eta jalmi. Benten jeung nu murtad. Ari nu murtad mah moal ditampi amal ibadah. Nu ayeuna jalmi-jalmi anu gaduhan sifat roja ngagaduhan we pamadegan dina manahna. Naon? Nampi kana qada pamasian ti Gusti Allah.